nu kamari dibangga-bangga ku urang teh bos aya di aing, gagah aya di aing, sugi aya di aing, jabatan aya di aing. Aing teh mulia ukuran dunia di jero kubur 2 minggu utay sia. Getih jeung nanah ngelocor sia tah nu baheula sia di bapak-bapak, di bos-bos, di komandan-komandan, siap dam, siap dam, siap dam. Siap dan edan meureun sia. Isuk pageto modar sia utay di beteung sia di mata sia di ceuli sia. Teu diurus ku sia rohani cilaka sia. Ketika urang urusan ruhani, masya Allah, aya nu saimbang antara ruhani jeung jasmani, 50-50 mu lumayan. Aya nu geus ninggalkeun jasmani sakasampeurna jasmani mah ruhani hungkul nu diurus teh wali. Teu pernah urusan jasmani, wali mah hees di mana bae keur ngaji elos wali. Atuh, tawa beuki hees ngaran. Sakasampeurna wali mah tilok dibagus-bagus. Nah, ruhani ku urang teu pernah diurus cilaka, urus ruhani. Kena wauheun ka nu nyieuna. Awak mah wauhna ka dahar, mata wauhna ka nu geulis, ceuli wauhna ka nu merdu suara, awak wauhna kana baju anu ngeunaheun dipakena, bujur ngeunaheun ditumpakanana, mobil dan lain sebagainya. Aya ASEAN dan lain sebagainya. Awak teh mah kos kitu mah. Ruhani mah pengurusanana supaya wauheun ka nu nyieuna. Sebab asal ti Allah diurus ku Allah kebalik supaya ke Allah. Ti aing ku aing ka aing. Minallah billah fillah ilallah. Jah lamun urang teu ngurusan ti Allah urang, Allah mangurusan urang, urang teu asa diurus ku Allah. Sehingga kulantaran teu asa diurus ku Allah, urang dagang asana urang. Urang tani asana urang, urang boga duit asana urang. Ieu imah urang, ieu tanah urang. Aku kusia paeh nu si kusia di aku mana? Urusan rohani urang kena wauh ka Allah, mulai wauhkeun ka syariat capek, geus wauh ka syariat capek. Ibadah teh urang teh ditekan ku syariat salat. Sageus salat carana kieu, teng capek. Sebab naon? Encan aya rasa lazat. Encan nikmat ibadah teh ka Gusti Allah. Ketika diurus ku urang wauhkeun dipaksa, diwauhkeun dipaksa, carana kumaha? Zikir, tafakur, riyadhah, jihad. Mulai teng 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 teng. Oh, nikmat orenganan. Mulai tina zikir teh ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang hati, ulah dimaksud tenang. Zikir bae ulah maksud tenang. Lamun maksud tenang atuh berarti lain ka Allah, maksudna ka tenang. Ka Allah. Tenangna kumahan dibere Allah. Ngan asal urang zikir dibere ku Allah tenang. Nikmat. Ruhani teh wauheun ka Allah di zikiran bae. Urang nu mantak nyebut ka bogoh urang ge sarwiti deui lantaran urang cinta ka Allah. Kitu kene urang lamun geus cinta ka Allah pasti Allah deui. Ku ari mah geus ngageser tina syariat teh melalui thariqah, urang teh hayang kana hakikat. Tujuanna ma'rifatullah. Ku ari urang babalik ka Allah di dunia kene. Jadilah khos. Lamun kalangan syariat kalangan awam, lamun kalangan hakikat ngaranna kalangan khawas. Warujuul insan al khas, babalikna insan anu khawas, nu tangtu nu geus ma'rifatullah wa rasuluh wa wusuluh jeung datangna manusia ka Allah wa huwa wusul ta'al qurba deukeut jeung Allah. Qurbah teh deukeut. Allah teh kan deukeut sesuai jeung ucapan Gusti Allah.
cek firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid neangan Allah mah jalain kudu ka langit neangan Allah mah lain ke kudu ka Masjidil Haram neangan Allah mah jalain kudu ka gunung neangan Allah mah jalain kudu ka leuweung deuk nanaonan dileg-leg maung sia Allah mah aya di diri urang Allah aya di diri urang Allah nyiptakeun awak urang tina taneuh anggap awak urang Masjidil Haram di Masjidil Haram aya Baitullah anggap kolbu urang Baitullah di Baitullah aya Allah di kolbu urang aya Allah ente tawaf di Baitullah berarti keur tawaf di Allah tawafkeun roh urang di kolbu urang urang bakal asa bareng jeung Allah ketika geus manteng frekuensina urang bakal karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid eta secara global geus praktekna teu meunang dicaritakeun secara umum kieu tah nu mantak teh mah globalna praktekna teu kudu khusus mau sapi tuh sia mah kos kitu deui bae pan urusan rohani kana sapi deui bae teh nah eta mah secara global teu beunang lantaran engke dicerna dipraktekeun akhirna nah cek pamajikanna Kak warung teu buka moal angguran endeu ka Allah wah jadi kieu Kak ieu Kak ieu kumaha dapur ieu ja teu balanja moal ka kawan endeu ka Allah bae waduh geus saminggu ieu kieu Kak ieu kumaha ieu kutang geus eueuh talian oh masalah eueuh talian mah hadege ulah di talian engke jadi oleng teu beunang ai can waktuna mah teu saimbang tah nyaritakeun wa huwal qurbah ieu Al-Qur'anna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid metodena yakni carana nu teu meunang secara umum dibikeun sambarangan ngan aya geus lamun deuk siap oh masalah nyerahkeun ti luhur sausap prabot ya handap saibas dambal nyanggakeun mama abdi teh kumaha cak mama bae bener sia bener boga warung boga tutup atuh warung sia daek emang geus geus bangkrut cek eta teh lain nu kitu tawa pelampiasan ngaranna engke aya nu mere cara ngawarung deui naon kitu cara ngawarung anu bagus ya bisa ngawarung deui ieu mah tutup geus pintu sigotaka deuk ka Allah ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia pan berat lamun carita eueuh guru tapi mun aya guru lain kitu jalai ninggalkeun makhluk haju urang mung aing mah teh hayang ninggalkeun asal aya jelema lumpat asal jelema lumpat juda naonan moal eureun-eureun sia hirup di dunia mah kapanggih deui jeung mangkeluk kapanggih jeung mangkeluk jalain kudu lulumpatan lain ieu mah urusan rohani tuh mantak salah jelema barang norekat geus teu daek sasalaman acan di mana guruna barang norekat geus teu wauh jeung tatangga saha nu nitah barang norekat sia jadi kos kieu teh ieu atuh agama hancur kos kitu mah lain kitu guruna mikung teh mah guruna lain kitu moal satungtung urang hirup di alam dunia urang cicing ge di dunia kapanggih teh jeung dunia kapanggih jeung sangu kapanggih jeung cai kapanggih jeung hewan daging jeung sajabana atuh kapanggih bae teh kudu lompat kapanggih jeung jelema jeung polisi ge kapanggih apa kudu lompat teu kudu mana tawafkeun roh urang di Baitullah etalah carana Allah bareng jeung urang innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalil-dalil naklina geus aya Allah bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum di mana bae Allah bareng dalil geus aya Allah deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid hayang supaya karasa eta teh dalil geus nereleng bae dalil mah geus terus bae ngan can karasa jangan hadirkeun rasa sakumaha tadi kolbu urang aya mata penglihatan kolbu, mata pendengaran kolbu, mata pekerjaan kolbu, mata perasaan kolbu. Ilah nu deuk disimpulkeun ku urang, moal datang-datang haju hadir bae,
kudu make zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Beres eta melalui urang tahapan kubro latifah. Kaya hokeun ku urang lelembutan nu aya di awak urang. Urus urang. Sanggeus diurus tahun 2 tahun Allah kemere. Karasa deketna Allah. Iyalah wa wusuluhu wa huwal qurba. Geus usul manusia ka Allah naon wa huwal qurba. Karasa deketna Allah. Ayat lain dibaca, dicerna, dirasa. Ku hari mah karasa. Eta teh horenganan boga rasa deket da Allah jeung nyahona Allah teh yakunu bisa babi ilmil hakikat. Horeng eta teh ku sebab ilmu hakikat urang teh geus ngabogaan ilmu hakikat. Jadi geus kajahoan ku urang hakikat dadamelan Allah teh. Geus lamun kanyahokeun kana hakikat dadamelan Allah. Naon? Iya wa huwa at-tauhid hiji. Asalna teh Allah sorangan hiji jakuari ge hiji ieu mah makhluk damelan Allah. Hiji makhluk langit bumi katut eusinan nu kaluar tina ilmu Allah jeung nu kaluar tina gerak Allah. Berarti atuh urang neuleuh tangkal kalapa teh eta teh kudrat Allah kadeuleu kudratna lain tangkal kalapana. Neuleuh laut kadeuleu kudrat jeung irodatna Allah lain lautna. Neuleuh gunung kadeuleu kudrat iradatna Allah lain gunungna. Neuleuh laler hiber nu ngageurakeun Allah ku kudrat jeung iradat Allah. Geus neuleuh laler teh lain lalerna nu kadeuleu kudrat iradat Allah. Kitulah ilmu hakikat eta teh lain dibahas tapi karasa. Ketika dibahas atuh bisa bae. Tetapi ieu mah karasa masyaallah karim. Geus moal semata-mata ieu reungit anu nempel ka awak urang lamun lain gerak Allah urangna ciptaan Allah reungit ge digerakkeun ciptaan Allah digerakkeun ku Gusti Allah meureun nu mantak nempel di awak urang teh ngagerakkeun Allah diridokeun ku Gusti abdi ciptaan Gusti reungit ciptaan Gusti gerak abdi ngagerakkeun Gusti reungit gerakna hiberna ngagerakkeun Gusti abdi ridho Gusti meureun nu mantak reungit nempel di abdi ge eta teh hiji abdi gerak Gusti reungit gerak Gusti di hiji gerak kudrat iradat Allah aya di dinya nyanggakeun sadaya-daya. Di kumaha coba? Ayo coba. Nah, eta ke mun geus datang ka dinya meureun aya dahareun reungit anu aya di awak abdi mangga Gusti abdi maridho. Ulah-ulah karak reungit atuh orai ge hendeuk ngagegel abdi da moal semata-mata gerak eta orai lamun lain digerakkeun ku Gusti abdi na ge gerak nang Gusti orai na ge leumpang nang Gusti atuh di hiji gerak ja sifat Allah mah hiji atuh gerak Allah nu eta keneh kudrat Allah nu eta keneh atuh iradat Allah nu eta keneh teu kasipatan ku dua kudrat hiji teu kasipatan ku dua iradat kan hiji Gusti mah nu mantak ieu teh tadi teh wa huwa at-tauhid fi alamil qurba. Bisa babari ieu ngaji bisa hese ngajelaskeun ge hese komo rasana tuh nu mantak lain ajieun tukang karung atuh lain ieu mah tukang karung mah ngahenen bekos kubur dietek. Nah, geus kahartikeun ku urang jaheuh. Emang aya dua kudrat teu aya? Emang aya dua iradat teu aya? Berarti hiji tauhid ngaranna fi alamil qurba. Oh, gerak urang jeung gerak eta orai teh gerak eta keneh hiji nang Allah ngagerakkeun. Teu aya dua gerak, hiji Allah, tauhid ngaranna. Nah, di dieulah urang lamun geus kos kitu bakal ngahormat orai ge sebab orai ge kapan boga roh orai teh kapan zikir ka Gusti Allah ketika roh urang zikir ka Gusti Allah aya dina akur pada zikir orai ge bisa uluk salam ka urang. Assalamualaikum Haji Supendi. Orai. Cek Haji Pendi, waalaikumsalam ya orai. Kita sama-sama jadi urang. Sak orai. Kita bersahabat sak orai teh. Ya. Tuh, mantak aya jelema digalakan ku pamajikanana. Aya jelema digalakan ku indung bapana nyuarekan luar biasa kebenaran bapana kiai.
kemudian manehanana lantaran digalakan pohara padahal mah kiai mangagalakan ge lain sakadar ngagalakan horenganan ku deudeuh jeung nyaah ulah aya dina maksiat ulah aya dina munkarat supaya ibadah kulantaran galak budak makan ngaranna ge nafsu asa digalakan kolot galak amat ka aing inditlah ka leuweung di leuweung manehanana teh tabrang parana dahar saya aya boborosan jeung bebetian nu aya di leuweung mun aya orai naek ka luhur mun aya maung naek ka luhur tangkal kayu sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan manehanana ngadahar teh pupucukan boborosan jeung bebetian bari zikir ka Gusti Allah selama 4 bulan orai geus kadenge suarana sebab urang akur barang daharna jeung kadaharan orai ngadahar pupucukan urang ngadahar pupucukan orai ngadahar bebetian urang ngadahar bebetian urangna bari zikir ka Gusti Allah 4 bulan suara orai geus kadenge ku eta jelema kagetnya lagi kok orai bisa uluk salam kok orai bisa ngomongnya lain make sungut rohani urang ngobrol jeung ruhna orai geus tanpa suara geus bisa urang ge kan bisa jeung awewe ge tanpa suara urang paham nyana kicep sabeula tring tring atuh urang tring eta bahasa ngaranna tanpa suara tapi geus kaharti masyaallah itulah bahasa cinta dari mata turun ke hati kaharti bahasa urang kuari ge bahasa-bahasa manusia bisa kaharti ku isyarat urang kapanggih jeung guru bangun berpaling berarti bendu urang kapanggih jeung bos bangun berpaling bendu urang kapanggih jeung hiji jelema senyum berarti resep urang kapanggih eta ke bahasa kapan teu ngomong teh kos kitu teu ngomong tapi kaharti orai bisa kaharti ku urang menyatulah jeung orai menang 5 bulan kaharti bahasa monyet bahasa ua-ua terus ningkatkeun zikirna ningkatkeun zikir barang daharna nu aya di leuweung sapira di leuweung saaya-aya dibere kuat ku Gusti Allah ngadahar sakadar jag kitu na bebetian tapi kuat sapoe 2 poe 3 poe teu kudu barang dahar deui meunang satahun bahasa maung gajah ka hati mulai diwurukan ku maung lah nu ngawurukan zikir cek maung kieu lah zikir ka Allah mah dibere ku maung guru nyana maung mantak maung teh asli nama zikir nu mantak galak ka urang ku sebab urangna teh zikir digajal sia ku aing lain zikir ka Allah endahan sia dahar malulu aing beuki dahar mah mantak urang sieun ka maung tapi lamun urangna zikir contona ai eta Syekh Maghribi mah ngobrol jeung maung ari eta Syekh Asdawi mah ngobrol jeung maung eta pertemuan Syekh Asdawi jeung maung teh tah di Syekh Maghribi eta teh pertemuan Syekh Asdawi jeung maung dina nu ku urang osok dizarahan Syekh Maghribi teh nah komo deui Syekh Mansur mah kapan ngobrol jeung maung bahkan maung jadi kendaraanana sebab naon maung ge taluk ka nu zikir nyana nyangkrem ge lantaran kadeuleuna urang teh embe ku nyana ini embe nih sakjana mantak dileg-leg ku nyana tapi lamun urang kadeuleuna jelema tuh moal nah mangka ieu di leuweung diwurukan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus datang ka hobi mantak baliklah jana lantaran kolotna ceurik bae ngadua ka Allah ngadu ya Allah anak abdi di mana ternyata horenganan nyana diangkat jadi wali ku sebab ridho kolot na ngadoakeun anak abdi ku sebab digalakan besi ka mana bae geus abdi ieu ridho Gusti ka anak abdi henteu jadi berarti geus aya ridho kolot indung bapana kaleuweung diangkatlah jadi wali balik jana ka imah begitu balik teu betah di imah sebab naon sebab nyana geus gahiji jeung hewan-hewan ahli Allah teu betaheun di imah sebab naon sangu geus teu beuki dahar geus teu beuki nginum geus teu beuki sagala geus teu beuki beukina nyana jeung di leuweung guru walina adalah maung kau teh hayang usul ilallah geus atuh gitu naon ngaranna ngusir dunia jeung makhluk jeung nafsu geus ulah ku nafsu man urang endeu ka Allah kakarak leng-leng haju urang kawin batal malaikat
sebab kehalangan ku nafsu. Lain ngome tasbih ngome susu salah. Jadi ka Allah bahkan ngome tasbih ayo urang teh gitu. Tah ieu mah lain endahan pepentilna subhanallah subhanallah. Atuh mal usul-usul tau mah. Nyaho-nyaho rekat boga anak deui, lain usul ilallah ngalobaan anak. Tinu ngora aya, tinu kolot aya bahkan kawin deui, geus ulah ngororekat atuh kos kitu mah. Geus, mendingan ge carita syariat. Pait torekat. Babari diomongkeunana tapi hese. Sebab lawan deuk ngudag kesenangan ruhani, ninggalkeun kesenangan jasmani. Ulah diatur, ulah diurus jasmani masak kahayuna bae. Sakasampeurna. Ruhani di mana geus dibere ku Gusti Allah kesenangan ruhani, eueuh nanaonan nilai duniawi. Sejuta kali geulis pisan awewe teh. Teu hayang lamun urang geus dibere kesenangan ruhani. Sebab kesenangan ruhani macahaya ilahi. Lamun urang geus dibere nur ilahi, cahaya ilahi, nu geus dititipkeun ku Gusti Allah ka awak urang, cahaya ilahi, cahaya Rasul Allah, cahaya ruh urang ketika urang geus wauh ka Gusti Allah baheula kuari ku urang diopenan deui bakal nikmat anu luar biasa. Sebab kanikmatan eta urang bisa nyulusup ka jero laut, bisa lempang di luhur laut, bisa hiber di awang-awang, bisa deket Baitullah, bisa ngahiji jeung para malaikat, nyaho kana jentulna setan. Geus geunah. Nikmat hirup. Geus eueuh nanaonan sebab ditanya ku ari mah urang kunaon maneh salat sieun ka Allah maksudna hayang ka sorga leutik keneh kos kitu di mana urang ibadah hayang ka sorga leutik keneh sebab sorga mah makhluk Allah ciptaan Allah urang kabongbroy ku ciptaan Allah sieun ka neraka wajar lantaran urang teh hayang senang. Masalah ngan moal jadi wali Allah kos gitu. Nah, tos sedekah aranjeun kabeh ka diri urang heula, juga anak urang, keluarga urang, karak kapalayan urang, karak urang petakeun sedekah kanu kanyawan ku urang. Kemana ye? Tasarruf-tasarrufkeun ku urang ye. Dunia pamere Allah, dunia titipan Allah, urang ka Allah keun yuk. Fakir miskin geus, yatim piatu geus, tetangga-tetangga geus, yo sok urang tasarrufkeun titipan Allah teh, abeh kacatet bahwa ieu nu urang ka masjidkeun, urang ka pasantrenkeun, urang ka majliskeun, sok gerage urang paeh eta nu aslina. Sawah gunung jeung harta-harta urang nu henteu dibundelkeun kana syiar agama Allah. Ente jadi nu urang, jadi tirkah. Sawah jadi tirkah, mobil jadi tirkah, imah jadi tirkah, kabeh jadi tirkah. Nu aslina nu urang tuh nu nempel di masjid, tuh nu nempel di majlis, tuh nu nempel di fakir miskin, tuh nu nempel di syiar-syiar agama Allah, pakai perang ku urang. Nu asli da eta. 1 miliar duit urang, 100 juta nu dipake ke masjid. 900 jadi tirkah wallahu alam bakal kumaha engkena nu 100 juta aslin urang. Begitu urang paeh kapagi ke di akhirat kaduhung amat baheula ku aing 100 juta doang mun diwakafkeun jeung pamajikan aing mantap pujian. Majikan diwakafkeun bohongan galak bae mending diwakafkeun ku. Ya Allah ya Rabbi. Nah mantap lamun boga pamajikan tengah dorong ibadah ka Gusti Allah bahkan ngahalangan perhitungkeun ku urang bisa teu dinasehatan. Lamun teu dinasehatan
atuh urang boga matematika gunakeun matematika urang ka dieu sia kadia jedog sia di hareupeun kadia nurut henteu sia ka aing teh ka Allah sia jasa pamajikan mani nyungir-nyungir teh ka Allah hayu coba cek dia hayu lamun kakak geus bener deh ka Allah karak kula ge moal galak jangan ge nyahoeun ieu urang deh ka Allah jeung henteu nya ge ke lamun urang sapoe dua poe lain deui ieu salaki bangun bebeneran deuk ka Allah na nya ge sopan ka urang atuh bangunna atuh di hareupeun urang doang cak pabajikan teh di luar urang mah lain deui nya nyaho aing ge boga jaringan cak nya bodoh sakumaha serse beda urang deuk ka Allah pabajikan ge nurut dengan sendiri dan nurut urang sebab aya Allahan di jero hate urang teu kudu dinasehatan teu kudu bahkan nyana nganyahokeun ke urang unggal peuting hudang satu ketika urang teu hudang pamajikan urang ge ngahudangkeun sebab kok kabiasaana hudang apa capek apa non hudangkeun ka biasana kakak hudang kok ieu henteu emang geus siap cek pamajikan aya dua keuntungan ye cek jana teh ngahudangkeun aya keuntungan ye tuh kan engke mah isu ngahudangkeun deui kebel-kebel lain wusul ila Allah wusul ila susu deui bae sedekah Allah teh kudu bebeneran sok lalaudan iyalah bab sedekah al ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim walidzalika qala alaihi salatu wassalam Naumul alim khairun min ibadatil jahil ba'da hayatil qalbi binurit tauhid tauhid turu ne wong alim wong kang weruh ing Allah kalawan ma'rifat khosoh iku kang leuwih beci tinimbang saking ibadahe wong kang odob maring Allah ba'da hayatil qalbi ing dalem sahusade uripe binuri tauhidi kalawan cahaya tauhid wa ba'da mulazamati asma'i tauhid lan ing dalam sahusana tepi pirang-pirang asma tauhid bilisan sirri kalawan lisan sirri bigiri harpin wala sauti kalawan ora harap lan ora suara kama qala Allah Ta'ala kaya oleh ngadau sapa Allah Ta'ala fil haditsil qudsi ing dalam hadis qudsi al insanu sirri wa ana sirruh utawi manusia iku rahasia ingsun lan utawi ingsun iku rahasia insan nah lewat naon wari warujuul insanil khos lan utai babalik ke insan khos lan wa wusulu lan tepung insan khos wa huwal qurbah lan utai wusul iku gawe kaparak mari Allah yakunu iku ana yaruju' bisababi ilmil haqiqat iku tetep kalawan sebab ilmu hakikat wa huwa tauhid lan utaya ilmu hakikat iku at-tauhid nauhidkeun maring Allah nauhidkeun fi alamil qurbatil lahud ing dalem alam kapar Allahut kang bangsa lahud panggonan kang den tuju lahud wa hiya fi halati hayatihi fid dunya lan utawi qurbah ing dalam tingkah uripe insan ing dalam dunia iku bisa babi adatihi tetap kalawan sebab adat insan
sawaun kana naiman naum muntabihan kupada teh enta ana ya insan iku kang turu ulah make kap mun make kap turu au muntabihan atau iku kang tang ieu ngaji lain ajieun urang lantaran ieu mah ngaji jang mengetahui tentang alam lahut. Aya alam lahut, aya alam malakut, aya alam nasut. Sebenarnya teu meunang terlalu serius asal jaho bae. Sebab lamun diseriuskeun urang bakal mencerna sageusna mencerna mentog kana fitrah urang panasaran. Lamun urang panasaran biasana hayang. Lamun urang hayang mencoba sedengkeun encan ngaguru. Ieu nu bahaya. Itu jadi kecicing sorangan di kamar bagi tepung maksud naon maksudna jeung kumaha carana ieu nu dikhawatirkeun tak ieu mah urang asal nyaho bae sebab nu haladir da ge sapira tukang karung tukang naon deui tukang aspal tukang naon deui tukang ceramah naon deui jadi aya ilmu anu dirahasiakeun ku Gusti Allah ilmu hakikat melalui Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tek jadilah dikembangkan ku Imam Bahauddin An-Naqsyabandiyah aya ilmu melalui Sina Ali karramallahu wajhah kembangkeun tek wari jadilah berbagai thariqah dek norekat dek henteu masalah asal puguh tabab tarekat basakadar metode belah dieu supaya kitu ulah kasisi kagigir dijieun lah satu cara jang wusul ilallah di ngaranan thariqah para sahabat bantu teu kacaritakeun tarekat urang justru nyokot ti sahabat para tabiin atuh teu kacaritakeun tarekat justru urang nyokot ti para tabiin sadajan ayeuna ge teu ngabangsakeun tarekat masalah aya mah guruna mangga bae urang diciptakeun ku Gusti Allah jadi makhluk nu pangmulyana manusa ngaranna tersusun tina dua kekuatan hiji jasmani dua ruhani jasmani mah sakadar dahar nginum sare pamajikan urusanana ilmu najang utar atur zohir fikih ilmu ngaranna ilmu fikih dina Islam ilmu na fikih jurusanana syariat geus atuh ngaran pelaksanaanana ibadah sakitu beta mah kitabna timimiti nuletik parukunan sapina riyad takrifatul muin fatul wahab kemudian atu ikna kebelah ditu natufah raudhah nihayah majmu eta kitab-kitab ti jauh ti urusan opat perkara ubudiyah nomor kahiji nomor kaduana urusanana mudakahat
Nomor katilu urusan jinayat, nomor kaopat urusan anak, urusan hiji ubudiyah, nomor kedua munakahat, nomor katilu urusan anak jinayah, nomor kaopat naon? Muamalah, nomor kahiji ubudiyah, dua muamalah, tilu kitu non tadi hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, tilu munakahat, opat sakitu kitab teh. Coba pengembangan istilahna be rojeh, marju, soheh, doib, mutamadoh dan lain sebagainya. Eta dikitabkeun jadi baik kitabna asbah wa nadzair. Belah dieuna jangjieun hukum ngaranna usul fikih. Beres. Debat bae geus bahsul masail. Bahsul masail kelas SD. Kelas itu desa, cabatan, nasional, dunia. Gitu bae. Terus hukum teh kitu di bahsul masail ke. Dikitabkeun hasil bahsul masail. Moal eureun-eureun nu kos kitu mah perdebatan bae, cek ieu meunang cek ieu henteu. Wajar. Sebab adu kekuatan dalil kadituna ke rojeh jeung marjuh. Ayat ieu teh cek sakaol kieu, cek sakaol kieu, cek sakaol kieu, cek sakaol kieu. Moal eureun-eureun diperdebatkan terus baik, adu kekuatan sok mal eren datang ke kiamat, mal eren kos kitu datang ke kiamat, adu kekuatan kabelah dituna ego. Aing asa pinter, tandingan aing ku sia, ujung-ujungna nu nyekel pikir mah ka neraka sebab ego. Asa aing sadaya nu ngaleuwihan aing kiai jauh. Udeng-udeng lagi itu malah leutik jaing mau gede. Ya, ban Vespa mah eleh. Keur carita pikir mah kitu bae. Nu hiji deui ruhani. Nah, ieu. Lamun awak beuki dahar atuh rohani ge sabenerna mah beuki dahar. Lamun awak beuki nginum jasad atuh rohani ge hayang nginum. Sarua pengurusan anak, ai urang mah awak ditiheulakeun dahar nginum sare dahar nginum sare. Ari ruhani yatim. Yatim teh bapaan nu ngurus. Kuru. Yatim teh kuru. Ruh teh kuru lantaran teh diurus, yatim ngaranna. Sehingga keur keur ngaji ge wani hees. Lantaran yatimna roh. Aya hudang kagetak. Tah cenah kieu mah ngaganggu bae. Ya tuh sia nu kaganggu. Aing mah teu maksud ngaganggu. Yatim. Nah, lamun urang terus ngurusan awak bae. Tinggalin roh paeh nu bakal babalikeun roh. Awak dikubur kaleuweung seminggu 2 minggu utei di awak urang bilatung. Nu kamari dibangga-bangga ku urang teh bos aya di aing, gagah aya di aing, sugi aya di aing, jabatan aya di aing. Aing teh mulia ukuran dunia di jero kubur 2 minggu utei sia. Getih jeung nanah ngelocor sia tah nu baheula sia di bapak-bapak, di bos-bos, di komandan-komandan, siap dam edan meureun sia. Isuk pageto modar sia utei di beuteung sia, di mata sia, di ceuli sia. Teu diurus ku sia rohani cilaka sia. Ketika urang ngurusan ruhani, Masya Allah, aya nu saimbang antara ruhani jeung jasmani, 50-50 lumayan.
aya nu geus ninggalkeun jasmani sakasampeurna jasmani mah ruhani hungkul nu diurus teh wali teu pernah urusan jasmani wali mah hees di mana bae keur ngaji elos wali atuh tawa beuki hees ngaran sakasampeurna wali mah tilok dibagus-bagus boh di luhur spring bed boh anggelna ge teu meunang salah teu meunang eta asa eutik marah ngurusan rohani anggel kudu di luhur di handap kasur gitu keneh dan lain-lain sebagai awak tah urusanana wali mah tilok ngahuyal ngahayal urusan sare iraha tunduhna rep bari jeung saeutik asal sakerjep cukup wali henteu ngahajakeun jakeun nya usaha-usaha mama nuju istirahat tong kos kitu bupati lain kiai nah ruhani ku urang teu pernah diurus cilaka urus rohani keuna wauheun ka nu nyieuna awak mah wauhna kadahar mata wauhna ka nu geulis ceuli wauhna ka nu merdu suara awak wauhna kana baju anu ngeunaheun dipakena bujur geunaheun ditumpakanana mobil dan lain sebagainya aya ASEAN dan lain sebagainya awak teh mah kos kitu mah rohani mah pengurusanana supaya wauheun ka nu nyieuna sebab asal ti Allah diurus ku Allah kebalik supaya ke Allah lamun asal ti Allah kuari teu asa diurusan ku Allah hajut teu diurus ku urang balik lain ka Allah ka jahanam cak Allah supaya balik ka aing deui ti aing ku aing ka aing minallah billah fillah ilallah jah lamun urang teu ngurusan ti Allah urang Allah mangurusan urang teu asa diurus ku Allah sehingga kulantaran teu asa diurus ku Allah urang dagang asana urang tani asana urang boga duit asana urang ieu imah urang ieu tanah urang aku kusia paeh nu si kusia di aku mana urusan rohani urang kena wauh ka Allah mulai wauhkeun ka syariat capek geus wauh ka syariat capek ibadah teh urang teh diteken ku syariat salat sanggeus salat carana kieu capek sebab naon encan aya rasa lazat encan nikmat ibadah teh ka Gusti Allah ketika diurus ku urang wauhkeun dipaksa carana kumaha zikir, tafakur, riyadhah, jihad. Mulai teng oh nikmat orenganan. Mulai tina zikir teh ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang hate, ulah dimaksud tenang. Zikir bae ulah maksud tenang, lamun maksud tenang atuh berarti lain ka Allah, maksudna ka tenang. Ka Allah. Tenangna kumaha dibere Allah. Ngan asal urang zikir dibere ku Allah tenang nikmat ruhani teh wauheun ka Allah di zikiran bae urang nu mantak nyebut ka bogoh urang ge sarwiti deui lantaran urang cinta ka Allah kitu keneh urang lamun geus cinta ka Allah pasti Allah deui kuari mah geus ngageser tina syariat teh melalui thariqah urang teh hayang kana hakikat tujuanna ma'rifatullah kuari urang babalik ka Allah di dunia keneh jadilah khos lamun kalangan syariat kalangan awam lamun kalangan hakikat ngaranna kalangan khawas warujuul insan al khos babalikna insan anu khawas nu tangtu nu geus ma'rifatullah wa rasuluh wa wusuluh jeung datangna manusia ka Allah wa huwa wusul ta'al qurba deukeut jeung Allah qurbah teh deukeut Allah teh kan deukeut sesuai jeung ucapan Gusti Allah
cek firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid neangan Allah mah jalain kudu ka langit neangan Allah mah lain ke kudu ka Masjidil Haram neangan Allah mah jalain kudu ka gunung neangan Allah mah jalain kudu ka leuweung deuk nanaonan dilegleg maung sia Allah mah aya di diri urang Allah aya di diri urang Allah nyiptakeun awak urang tina taneuh anggap awak urang Masjidil Haram di Masjidil Haram aya Baitullah anggap kolbu urang Baitullah di Baitullah aya Allah di kolbu urang aya Allah ente tawaf di Baitullah berarti keur tawaf di Allah tawafkeun roh urang di kolbu urang bakal asa bareng jeung Allah ketika geus manteng frekuensina urang bakal karasa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid eta secara global geus praktekna teu meunang dicaritakeun secara umum kieu tah nu mantak tah mah globalna praktekna teu kudu khusus mau sapi tuh sia mah kos kitu deui bae pan urusan rohani kana sapi deui bae teh nah eta mah secara global teu beunang lantaran engke dicerna dipraktekeun akhirna nah cek pamajikanna Kak warung teu buka moal angguran endeu ka Allah wah jadi kieu ka ieu Kak ieu kumaha dapur ieu ja teu balanja moal ka kawan endeu ka Allah bae waduh bisa minggu ya kieu Kak ieu kumaha ieu kutang geus eueuh talian masalah eueuh talian mah hadege ulah di talian engke jadi oleng teu beunang ai can waktuna mah teu saimbang tah nyaritakeun wa huwal qurbah ieu Al-Qur'anna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid metodena yakni carana nu teu meunang secara umum dibikeun sambarangan ngan aya geus lamun deuk siap masalah nyerahkeun ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampal nyanggakeun mama abdi teh kumaha cak mama bae bener sia bener boga warung boga tutup atuh warung sia daek emang geus geus bangkrut cek eta teh lain nu kitu tawa pelampiasan ngaranna engke aya nu mere cara ngawarung deui naon kitu cara ngawarung anu bagus ya bisa ngawarung deui ieu mah tutup geus pintu sigotaka deuk ka Allah ninggalkeun makhluk ninggalkeun dunia pan berat lamun carita eueuh guru tapi mun aya guru lain kitu jalain ninggalkeun makhluk haju urang mung aing mah teu hayang ninggalkeun asal aya jelema lumpat asal jelema lumpat juda naonan moal eureun-eureun sia hirup di dunia maka panggih deui jeung mangkeluk kapanggih jeung mangkeluk jalain kudu lulumpatan lain ieu mah urusan rohani tuh mantak salah jelema barang norekat geus teu daek sasalaman acan di mana guruna barang norekat geus teu wauh jeung tatangga saha nu nitah barang norekat sia jadi kos kieu teh ieu atuh agama hancur kos kitu mah lain kitu guruna mikung teh mah guruna lain kitu moal satungtung urang hirup di alam dunia urang cicing ge di dunia kapanggih teh jeung dunia kapanggih jeung sangu kapanggih jeung cai kapanggih jeung hewan daging jeung sajabana atuh kapanggih bae teh kudu lompat kapanggih jeung jelema jeung polisi ge kapanggih apa kudu lompat teu kudu mana tawafkeun roh urang di Baitullah etalah carana Allah bareng jeung urang innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum dalil-dalil naklina geus aya Allah bareng jeung urang wa huwa ma'akum aina ma kuntum di mana bae Allah bareng dalil geus aya Allah deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid hayang supaya karasa eta teh dalil geus nereleng bae dalil mah geus terus bae ngan can karasa jang ngahadirkeun rasa sakumaha tadi kolbu urang aya mata penglihatan kolbu mata pendengaran kolbu mata pekerjaan kolbu mata perasaan kolbu ilah nu deuk disimpulkeun ku urang moal datang-datang haju hadir bae
kudu make zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Beres eta melalui urang tahapan kubro latifah. Dat kayahokeun ku urang lelembutan nu aya di awak urang. Urus urang sanggeus diurus tahun 2 tahun Allah ke mere. Karasa deketna Allah iyalah wa wusuluhu wa huwal qurba. Geus usul manusia ka Allah naon wa huwal qurbah karasa deketna Allah. Ayat lain dibaca dicerna dirasa ku hari mah karasa eta teh horenganan boga rasa deketna Allah jeung nyahona Allah teh yakunu bisa babi ilmil hakikat. Horeng eta teh ku sebab ilmu hakikat urang teh geus ngabogaan ilmu hakikat. Jadi geus kajahoan ku urang hakikat dadamelan Allah teh. Geus lamun kajahokeun kana hakikatna dadamelan Allah. Naon? Iya wa huwa at-tauhid hiji. Asalna teh Allah sorangan hiji jakuari ge hiji. Ieu mah makhluk dadamelan Allah. Hiji makhluk langit bumi katut eusinan nu kaluar tina ilmu Allah jeung nu kaluar tina gerak Allah. Berarti atuh urang neuleuh tangkal kalapa teh eta teh kudrat Allah kadeuleuh kudratna lain tangkal kalapana. Neuleuh laut kadeuleuh kudrat jeung iradatna Allah lain lautna. Neuleuh gunung kadeuleuh kudrat iradatna Allah lain gunungna. Neuleuh laler hiber nu ngageurakeun Allah ku kudrat jeung iradat Allah. Geus neuleuh laler teh lain lalerna nu kadeuleuh kudrat iradat Allah. Kitulah ilmu hakikat eta teh lain dibahas tapi karasa. Ketika dibahas atuh bisa bae, tetapi ieu mah karasa. Masyaallah karim. Geus moal semata-mata ieu reungit anu nempel ka awak urang lamun lain gerak Allah urangna ciptaan Allah reungitna ge digerakkeun ciptaan Allah digerakkeun ku Gusti Allah. Meureun nu mantak nempel di awak urang teh ngagerakeun Allah diridokeun ku Gusti. Abdi ciptaan Gusti reungit ciptaan Gusti gerak abdi ngagerakeun Gusti reungit gerakna hiberna ngagerakeun Gusti. Abdi ridho Gusti. Meureun nu mantak reungit nempel di abdi ge eta teh hiji abdi gerak Gusti reungit gerak Gusti di hiji gerak kudrat iradat Allah aya di dinya nyanggakeun sadaya-daya. Di kumaha coba? Ayo coba. Nah, eta ke mun geus datang ka dinya meureun aya dahareun reungit anu aya di awak abdi mangga Gusti abdi maridho. Ulah-ulah karak reungit atuh orai ge hendeuk ngagegel abdi da moal semata-mata gerak eta orai lamun lain digerakkeun ku Gusti. Abdina ge gerak nang Gusti oraina ge leumpang nang Gusti atuh di hiji gerak. Sifat Allah mah hiji. Atuh gerak Allah nu eta keneh kudrat Allah nu eta keneh. Atuh iradat Allah nu eta keneh teu kasipatan ku dua kudrat hiji teu kasipatan ku dua iradat kan hiji Gusti mah nu mantak eta tadi teh wa huwa at-tauhid fi alamil qurba. Bisa babari ieu ngaji bisa hese ngajelaskeun ge hese komo rasana tuh nu mantak lain ajieun tukang karung atuh lah aya dieu mah tukang karung mah ngahenen bekos kubur dietek. Nah, geus kahartikeun ku urang jaheuh. Emang aya dua kudrat teu aya? Emang aya dua iradat teu aya? Berarti hiji tauhid ngaranna fi alamil qurbah. Oh, gerak urang jeung gerak eta orai teh gerak eta keneh hiji nang Allah ngagerakeun. Teu aya dua gerak, hiji Allah, tauhid ngaranna. Nah, di dieulah urang lamun geus kos kitu bakal ngahormat orai ge sebab orai ge kapan boga roh orai teh kapan zikir ka Gusti Allah. Ketika roh urang zikir ka Gusti Allah aya dina akur pada zikir orai ge bisa uluk salam ka urang. Assalamualaikum Haji Supendi. Orai cek Haji Pendi waalaikumsalam ya orai. Kita sama-sama jadi urang. Sak orai kita bersahabat sak orai teh ya. Tuh, mantak aya jelema digalakan ku pamajikanana. Aya jelema digalakan ku indung bapana nyuarekan luar biasa kebenaran bapana kiai.
kemudian manehanana lantaran digalakan pohara padahal mah kiai mangagalakan ge lain sakadar ngagalakan horenganan ku deudeuh jeung nyaah ulah aya dina maksiat ulah aya dina munkarat supaya ibadah kulantaran galak budak makan ngaranna ge nafsu asa digalakan kolot galak amat ka aing inditlah ka leuweung di leuweung manehanana teh tabrang paraana dahar saya aya boborosan jeung bebetian nu aya di leuweung mun aya orai naek ka luhur mun aya maung naek ka luhur tangkal kayu sabulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan manehanana ngadahar teh pupucukan boborosan jeung bebetian bari zikir ka Gusti Allah selama 4 bulan orai geus kadenge suarana sebab urang akur barang daharna jeung kadaharan orai ngadahar pupucukan urang ngadahar pupucukan orai ngadahar bebetian urang ngadahar bebetian urangna bari zikir ka Gusti Allah 4 bulan suara orai geus kadenge ku eta jelema kagetnya lagi kok orai bisa uluk salam kok orai bisa ngomongnya lain make sungut rohani urang ngobrol jeung ruhna orai geus tanpa suara geus bisa urang ge kan bisa jeung awewe ge tanpa suara urang paham nyana kicep sabeula tring tring atuh urang nya tring eta bahasa ngaranna tanpa suara tapi geus kaharti masyaallah itulah bahasa cinta dari mata turun ke hati kaharti bahasa urang kuari ge bahasa-bahasa manusia bisa kaharti ku isyarat urang kapanggih jeung guru bangun berpaling berarti bendu urang kapanggih jeung bos bangun berpaling bendu urang kapanggih jeung hiji jelema senyum berarti resep urang kapanggih eta teh bahasa kapaan teu ngomong teh kos kitu teu ngomong tapi kaharti orai bisa kaharti ku urang menyatulah jeung orai menang 5 bulan kaharti bahasa monyet bahasa ua-ua terus ningkatkeun zikirna ningkatkeun zikir barang daharna nu aya di leuweung sapira di leuweung saaya-aya dibere kuat ku Gusti Allah ngadahar sakadar jag kitu na bebetian tapi kuat sapoe 2 poe 3 poe teu kudu barang dahar deui meunang satahun bahasa maung gajah ka hati mulai diwurukan ku maung lah nu ngawurukan zikir cek maung kieu lah zikir ka Allah mah dibere ku maung guru nyana maung mantak maung teh asli nama zikir nu mantak galak ka urang ku sebab urangna teh zikir digajal sia ku aing lain zikir ka Allah endahan sia dahar baluru aing beuki dahar mah mantak urang sieun ka maung tapi lamun urangna zikir contona ai eta Syekh Maghribi mah ngobrol jeung maung ari eta Syekh Asdawi mah ngobrol jeung maung eta pertemuan Syekh Asdawi jeung maung teh tah di Syekh Maghribi eta teh pertemuan Syekh Asdawi jeung maung dina nu ku urang osok dizarahan Syekh Maghribi teh nah komo deui Syekh Mansur mah kapan ngobrol jeung maung bahkan maung jadi kendaraanana sebab naon maung ge taluk kana zikir nyana nyangkrem ge lantaran kadeuleuna urang teh embe ku nyana ini embe nih sakjana mantak dileg-leg ku nyana tapi lamun urang kadeuleuna jelema tuh moal nah mangka ieu di leuweung diwurukan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah terus datang ka hobi mantak baliklah nyana lantaran kolotna ceurik bae ngadua ka Allah ngadua ya Allah anak abdi di mana ternyata horenganan nyana diangkat jadi wali ku sebab ridho kolot ngadoakeun anak abdi ku sebab digalakan besi ka mana bae geus abdi ieu ridho Gusti ka anak abdi henteu jadi berarti geus aya ridho kolot indung bapana kaleuweung diangkatlah jadi wali balik jana ka imah begitu balik teu betah di imah sebab naon sebab nyana geus gahiji jeung hewan-hewan ahli Allah teu betaheun di imah sebab naon sangu geus teu beuki dahar geus teu beuki nginum geus teu beuki sagala geus teu beuki beukina nyana jeung di leuweung guru walina adalah maung mantak ente bisa ada guru torekat atuh bandingan ka Lampung ka ditu hayuh ka leuweung kege tinggal ngaran innalillahi Haji Supendi telah tinggal nama sudah dileg-leg macan beres lain torekat paeh itu bedak sabaraga
mantap guru torekat teh lamun maca urang dina kitab aya nu anjing guruna teh guru torekat teh anjing aya nu mau guru torekat teh masyaallah karim maha kawasa Allah. Nah iyalah mun geus datang kana tauhid wa huwa at-tauhid hiji gerak Allah hiji kudrat Allah hiji teu dua teu tilu gerak nu aya di urang gerak nu aya di makhluk eta keneh kudrat nu aya di urang kudrat di makhluk nu sajen eta keneh kudrat Allah keneh. Fi alamil qurba lahut masih panjang ieu tentang lahut sebab naon sebab lahut teh ngaranna destinasi hartina tempat anu dimaksud ku urang lahut. Nah aya ilah aya lahut aya lahin nah ilah disebut bah ku ahli thariqat mah alam lahut alam malakut alam nasut ieu wa hiya fi halati hayati fid dunya bisa babi ada ti ieu mah ieu